alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Pernah terjadi jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tama lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul wow ngambul lamun dibaledog ku batu nyana mah tilok ditangkis jantep ke hulu dibaledog dek ngambul puasana geus pohara jasa hizib dan geus pohara ditangtangan ku nyana mah tembak tus ngebul hebat teh lain lalagaan teh hebat obrol lain nu gagah mah pan sok obrol lah mengarahna kana kadugalan bae puasa di Cirebon puasa di Surabaya tapa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu mata diperbuteun di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan ku lembung bae mong ku lama tak kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kitu tawadu barang ngobrol ente di mana urang di Banten Bantenna Banten mana Banten atuh di sekitar Kesultanan di biasa urang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we anu henteu mah kita ngomong bagus tak kos itu sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah atuh kitu-kitu bah sanajan di luar Banten ai puasa mah gagah lain kitu cekna urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna eta bahasa Banten ulah ka ngencar sia cakolotna masih mun sakitu dibaledog diciwit ka rasa kabeh Banten mah kos kitu ngisinkeun Banten negara Banten mah kudu teas kajen kumaha ge awas cia di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah ulah ngisinkeun negara Banten pan aya bahasa kitu di Banten iya Banten ya cek dia coba cokot punya golok tah golok tah dek naon cak urang Banten teh coba ya aing ye tah kadek kusia coba aing hayang nyaho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidina Ali udah kita ngomong luhur jasa eta ngomong henteu lah kula bungkus kitu henteu aing mah hayang nyaho coba jajaten sia Banten coba kulantaran sakali dua kali ya dipaksa tah kumaha lamun bohewel oh salah coba hayang nyaho sia ngabohewelan aing lalawora Bismillahirrahmanirrahim lamun deuk ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun bismillah hat tetangga dia dong hatna mah ulah di bawah di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna tek katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu plek tancepkeun kana taneuh kos deuk mencit embe gembel embe Jawa bae ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik tek ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun kita ngaji teh kos kieu kita mana leungeunna kieu kan ayo kusia tapi lamun gohewel banyak nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik pernah terjadi bohewel pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewel mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy coba aing naon kata naur ka sia sok keluar tahu
pulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu. Eta Banten teh boga kos kitu. Entak ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon, tarungna di Banten moal menang Cirebon. Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge. Tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang. Eleh. Aya naonan? Aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande. Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang, di dinya aya karuhun. Di dinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna. Kula teh nyaho ieu. Laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya Laas, ilmu Banten liwat kadinya Laas. Cikande lain lalawora teh. Beuh. Aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanna heula ser nu boga di dieu. Sia tuh geus kumaha tuh ya mau kos kitu tamat. Ah balik terusin gua jadi rekam usialah. Ta eta kos kitu. Teu barang sambarangan. Geus keur carita tak etak jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali 2 kali 3 kali coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan kulantaran dititah langsung tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna tah eta lah terjadi seperti kitu kumaha eta fahadarun geus tah maka sia-sia. Baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba, urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba, urang Banten ka Madura dicoba, kitu kere Madura ka Banten dicoba, main coba-cobaan baheula mah. Santri kelas santri teh asal kadengekeun ti Banten bae atuh geus bae dikilik bae ku urang Madura. Eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu. Hiji Banten nage geus tepat titirakat geus tepat titarapa kitu keneh Cirebon geus tepat titararapa Surabaya kitu keneh terus ka Madura nage tinggal hawa nafsuna doang ambek nyedak ngan sakada sakitu bae adapun kajagoanna mah geus lalaan. Nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara. Bung Karno nu mentek gagah teh patapaanana. Boh lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah urang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu maka Aceh matak berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno mantap 100%. Lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju cak Belanda ha ini bukan orang ha ngabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngeundaheun urang dipimpin kuno kararitu mah beres Bung Karno Pak Harto ge sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamangna teh Bu Pak Harto lain lalawara moal kuat kan lamun lain ahli tapa kabelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh tempat tapa Gus Dur lain lalawara tapi teu kuat Allah menghendaki
barang mantes Gus Dur ka dieuna. Sok jalan-jalan SBG tergerak ditembak Lain nang tapak menang di Cisoka pelor beak. mantap kamari bengkel sepeda cerik ge Beakeun pelor ditereuyan ku pejabat lain hasil tapak moal bisa pakai perang. Nu kuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa-petapa. tarolah tapat tidak dahar nginu memeureun loba anu kuateun tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon kitu kene para kiai-kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu boga naon apakah memang henteu dikondisikeun ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia seret coba ka dia hayangnya beungeutna aing mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat endek merak rakyat apa kudu dituturkeun baru kan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapak hese jasa ngan aya Bung Jenggot nyana geus pernah tapak tapi di film. Atuh jelema mah atuh nyota pada henteu. Mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapak. Hese atuh ana hese mah geus salingan urang ngadoa bae ka Gusti Allah. Kiai ieu mah kiai ulah sok pipilih eueuh. Cenah lamun urang teu milu ieu acak-acakan sakalian acak-acakan. Dibenerkeun jeung moal bener ieu ku kiai maning urusan agama rakyat kena barisa salat nu bener barisa puasa nu bener barisa ibadah ka Gusti Allah nu bener lantaran ngandelkeun pemimpin urang asana jang jauheun jasa ulah aju urang ka babawa ka ditu urang geus berjuang keneh ngan berjuangna urang memperjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya anak ente make agama banyak orang kudu milukan untuk make agama Kiai Oplo bin Boloon ente cenah orang mau berjuang ayo ngan bisa ikhlas tante Kiai aya kiai nu berjuang memperjuangkeun negara mun eueuh duitan berangkat bae tuh sia nu ngajawab pentolol aing mah nanya ka kiai lain ka sia mah kiai lain naon lain pugu memperjuangkan pilkada ge kudu make kos kitu bae eueuh kos kituan bae sirana siratu ngan siapa teh nyawa si artina teu maknana gede tah waduh sirana siratu panna teh siraja siratu geus moal ka disurah kos kitu ieu tah gaji ka mana nu sebenarnya oh si Rosid bukan teka pake di negara urang lah asal Jehovah ya